Ah, ambo. Cai kosong. Assalamualaikum. Salam. Bah. Aduh. Aya naon? Tengah hayang ulin ieu tapi ieu kumaha ieu cai kosong, tumben ieu lenang ieu. Biasana suka bebrek loba dahareun ieu Ja- kamarana. Jangan khawatir. Kohar. Nah, Belum beli asisten Abah, masih di luar sana, belum iya. ditelepon. Iya, percaya. Coba telepon aku, Bah. Lah, percaya deh. Pasti Biasanya kan ada ditelepon. donat, ada roti. Iya, makanan Abah mah yang begitu. Iya. Kok ini sekarang tumben kosong begini meja? Kenapa, Bah? Ya, belum minta dikirim Abahnya. Coba, Begitu. coba buktiin. Kirim dah, kirim. Iya. Ah. Nggak ada kulit hui-hui acan ini teh. Coba dong buktikan dong. Kalau Abah. benar-benar. Abah mah makan hui mah hareeng. Hah? Perutnya suka kurubuk-kurubuk begitu. Ya udah. Nih, mau ditelepon nih. Iya, buktiin dong. Hello. Dripper dong. Makanan kesukaan Abah sabangsa ning donat, pizza, burger. Ah, Tuh, udah. akses. Mau delete ya? Lagi delete itu. Iya, lagi delete delete, ya. iya. Delete ya. Iya. Mana dahareun teh? Lila aing lah. Kosong ya kosong wah naonan, Bah. Bah, iya lumayan. Naon eta? Tambah iyalah gahel-gahel. Naon ieu teh? Ieu teh goreng singkong alias sampe. Abah mah atuh kurang level atuh. Oh, geus lah ari Abah. Teu ieu mah tos nya Bah. Mau mah rek kaharep we ah. Heeh. Sok eta teh. Hamburger ya, Bah. Iya, hamburger teh. Sigana si Ambo teh salah mawa. Sama, Pak. Jadi Abah mah da buat burger Oh. nu karari. Jadi iman tuh selera gitu, Abah. Heeh. Di McDonald. Kebenaran Abah tuh selera. Makan kuing. Abah masuk hareeng. Bener ya, Abah. Itu selera. Sok panas dalam. Ngadar nu kieu tah. Nah, tapi pangsakan si Ambu ya. Mana? Heeh. Abah kan tuh selera. Oh, Abah mah teu kaopan ngakan makanan kampung. Bener meuli kopi heula, oh. Jigana lamun jeung dibarengan ku kopi mah ngeunah ya, Bah. Pak teu bari meuli rokok. Nitip uing ieu, dawa mah teu beuki. Rokok ieu. Anu ngeunah. Si Ambu bikin malu Abah aja. Goreng sampai dikesiniin. Kan taunya si Kohar mah Abah teh makannya makanan yang enak-enak. Tapi cenah enak tuh si Kohar. Rasaan mumpung eueuh si Koharna. Ada Abah geus teu pangabeuh kieu unggal isu. Nah, ini parah nih. Kohar Tenang, tenang. Poho euy, tadi orang berang tengarit. Si bukulin wae itu dah. Kumanya aja carana supaya domba aina bisa dahar. Si Abah pasti boga parah ku mage ya. Ayo si Abah we maling we. jempe. Kamu mah singgirawek aja. Dah tuh makan tuh, bervitamin semua. Mau beli rokok dulu Abah mah. Si Abah na eueuy. Alah, jemput aya sok kata dieu. Aya euy. Bisa kapara, bisa doba. Ayeuna mah. Alam. Oi, Bah. Eta manjut naon mana? Memakan. Jukut non jeung Abah itu domba non bisin teu kapara dia Bah tah. Mere. Aduh. Dia mah lain mere jukut. Ini parah nih. Dia mah karung
Ai, goblok teh. Si goreng mau. Ai si abah kemana nya? Ieu teh lila wae. Can balik-balik wayah kieu. Panjang aya pagawean ieu rek nyieun ieu ramuan. Keur nyemprot sawah be subur. Ieu teh obat naon sih urang teh? Pupuk daun, heuh. Bu, Naon jah? aya Bu kerja naon Bu? Ieu Teh teh. manis. Keur nyieun ramuan jang. Ieu teh ceger nyemprot sawah. Ieu teh. Obat penyubur daun beh hijau teh geuning beh sae. Teh naon Bu? Bahana. Kuntrung rokok jang digundukeun ku ambu teh lumayan ceker ieu. Ceker obat. Oh gitu Bu. Si abahna ka mana Bu? Pugu si abah teh can aya balik jang. Bu, ieu pugu alam non aya perlu kasih abah non arek menta ramuan ieu. Ramuan ieu Nya. ujang hayang. Oh hayang gitu Jeung non. naon ieu? Jeung Nyemprot. nyemprot. Anjung atur di bawah ayeuna apa isukan wae. Oke wae lah Bu, isukan isuk we. Oh, lah, Engke alam Bu. ka dieu nya. Oh, jang. Geus non isuk deui lah nya ka dieu alam Heeh lah, kayak isuk-isuk kayak sampernya. nya. Ayo Bu, oh. Rek ngeureuy wae. Ngeureui wae ah. Malukeun si abah. Moal lah bisi lila. Si abah mah teu beunang di Arab-Arab. Oh, ayo. Jika nama ieu geus beres da ramuan teh. Geus peuting. Rek sare ieu mah tunda we di dieu da mal aya nu maling ieu. Kuruban nek ieu aman. Geus tunduk. Tiris. Ya pirunan. Si ampun itu ngasakan naon ngulub sampel Bu. Aduh. Iya naon iya. Ini kebenaran pisan Abah mah. Si Ambu mah bener pengertian ke Abah. Lamun pemajikan batur mah monyong. Abah balik jam 1. Si Ambu mah bener-bener satya ke Abah. Wayah kieu aya teh manis. Asaan heula ah. Kana belaskeun. Sedap pahit nama. Si Ambu teh apalan kan selera Abah mah. Han jakalna teh teu digulaan meureun. Pahitna teh asa rada nyedak teh ka dieu asa ngagulung pageuh. Pahitna mah meujeuhna. Kita saranyai Abah teh. Ambu. Naon abah? Coba bawa gula Ambu. Gula ceker naon? Iya, teh manis teh lain atau sekalian di gulaan Teh manis di mana? Iya apa? Naon abah? Iya lain sekalian di gulaan teh atuh. Ih. Pahit pisan. Iya mah lain teh manis abah. Naon? Tunda dulu. Eta mah iya ramuan, ceker nyemprot sawah teh. Iya teh naon kasih teh. Ramuan, pupuk. Iya nan urang kleung Iya, ieu iya, teh. Baku. Ini Hah? parahnya. Tenang. Abah galau begini karena sana asa keriput banget Abah teh hari keur galau ieu teh lah. Sepian Abah. Lam aya naon lam? Aya abah keur naon? Uga Abah teh teh keur baluwang lah. Keur mikirkan seseorang. Mau HP? Aya. Aya, ahan ke heula naon aya HP abah ka mana atuh bah? Heueuh, dirampas di babet jeung si Abah. Kanya orang. Bah teu jemaat. Aya sok bah. Heeh. Kamarek
Kan telepon satu abah. Harus ngetik ke abah Oh, sorangan. sok. Kalau bah, Oh. dah sok. Sok ngetik bah. Ya. Nah, tak. Oh. Tuh. Halo. Halo, Beb. Abah kangen. Iya dong, atuh. Ya pasti, atuh. Oh, enggak, Beb. Kamu itu cantik. Jauh. Tidak seperti si Ambu. Si Ambu mah jelek. Oh, jauh masih cakepan kamu, aduh, say. Nomor wahid. Abah, Tenahan Ambu. pengenkeun eueuh di kasur, minggat. Nah, Eta sayang-sayangan jeung saha? Udah kadila bah. Sayang-sayangan jeung saha? Itu eta? si Alam. Sayang-sayangan jeung saha? Sayang nan, sayang hayam si Alam, sayang hayam. Ambu, sini Ambu. Naon Abah? Kita ulang tahun Ambu. Di sini kita rayakan. Ini hari ulang tahun ke-40 Abah. Iya. Oh, Abah baru 40. Iya. 40. Kirain udah 70. Ya, begitu Ambu. Ini karena kafe itu udah pada penuh di booking orang ya. Iya. Bukan yang nggak mau Abah. Iya. Nyewa kafe, hotel udah pada penuh. Maksa ya Abah. Ini aja nih warung si mie. Ya, disewa. Tapi ini mahal. Mahal ini sama dengan sewa apartemen ini. Jangan dalawora. Sewaan berapa Abah? Ya kira-kira lah sekitar 35 juta ini. Nih, Ambu kan ulang tahun ini mau diselenggarakan nih. Ambu mau ngasih apa? Apa? Hadiahnya. Hadiah. Iya, Abah. harus dihadiahkan. Ini dia, hadiah buat Abah. Ambu mah tahu aja. Abah kan bangsa Indonesia yang baik, yang masyarakat yang berbangsa berbahasa yang satu. Ah, simpan di sini aja. Oke, ini mau ngasih sama Abah. Pengertian semua. Bisa, Abah nu ngasih bunga, iya sah. Ini istri Abah yang muda. Baso Bah Arel. Sedap euy. Aduh, ngarubah nasib dia geus jadi tukang urut, Abah. Aduh. Baso. Bang, masak bakso. Nya sok. Baso ladaan. Abdi teh anyar kene, kapungkul mah abdi teh ti Garut. Ngalih ka Cileug. Kapungkul mah abdi teh burut, mesti gede. Nanti ya bakso. Pasti sedep, Neng. Pasti sedep, heeh. Sok atuh ah, repeling. Halun ieu. Kanu geulis mah aya diskonan. Heeh. 5.000 lah, Neng. Turun Neng. Awas samunteungeunna dibikeun deui nya. Heeh. Mbak diseblokeun ge ka Abah. Ah tukang bakso tuh, kumaha dipalak. Geus palak wah Hah? udah sih Lain kuna naon ieu wilayah urang ieu. geus Ayo, Der. Itu 5 mangkok. 5 mangkok. Iya, penduaan ya. Ayo. Jadi enggak? Aya 2. Masuk kumaha. Ayo. Ayo cepetan. Nu meuli lagi mau buka Boga wilayah. duit. Katanya rek baso atuh ah. Heeh, sok atuh panjenenkeun basona. Sok duit Sok ongkoh. mana? Ayo. Ayo buka lacina. 20.000 we. Teu bisa buka lacina. Oh aya keneh. Kita rek meuli apa rek malak. Pokoknya mah jadi Ayo tuh. jadi sok Pan geus 20 ah. kurang keneh. Yang nu gede. Heeh. Nah, itu sok itu mah. Kumaha lamun ku ieu we. Atuh Mending damai dikapolisikeun apakah mending ku masuk? Ayo. Yuk, kumaha ieu urang. Nah, asli ti Torogong ya. Ieu kabeh tuh. Mantap tadi tuh. Lumayan ya. 50 mangkok. Aduh, urang mah urang nu kapala.